Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana wae ayana dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ke-11. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Serta acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ia dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Hapunten bae Neng, moal sakali-kali deui abdi nyarios kitu. Upami teu kawidian ku Neng mah. Muh ngupah ngapeh dunungan anak anu pundung tapi Neng Pujiati mah anggere bae kalakah ngeser ngabaeudan ka muh bari nu kangan. Muhyan oge nyaketan anu keur pundung nyamperkeun ti pungkureunana. Neng, mangga urang tumpak sapeda anggur. Abdi mah sawios labuh dina kamalir. Tibatan dibenduan mah ku Neng. Sawios bohak deui siku getihan oge sawios teu panasaran. Neng Pujiati ngaliuk malika muh bari imut. Nah atuh sok kitu batur mah teu resep kalah di jangjaruhkeun. Pandangan Neng Pujiati dicepeng ku muh diajak jalan-jalan deui tapi henteu keresaeun kalah ka gek calik deui dina jukut. Muhyan oge gek diuk deui nyerengan Neng Pujiati. Muh Neng gaduh dongeng geura kupingkeun ku Neng rek dicarioskeun. Wengi tadi teh Neng teu tiasa mondok, pikiran teh hoyong geura isuk bae, hoyong buru-buru panggih jeung muh. Hayang naroskeun bener henteuna sakola. Neng ngarasa atoh muh sakola teh sugan bae muh lulus. Terus sakola ka anu leuwih luhur. Tuturkeun Neng ari muh sakola luhur mah. Geus wengi kakara tiasa mondok, tapi kaganggu ku impian pikareuwaseun. Neng teh dina impian keur ameng sareng emuh tapi bet papisah. Neng milari emuh ubek-ubekan. Ari pendak emuh bet aya di lebak, Neng aya di luhur pasir kahalangan ku walungan gede caina umpal-umpalan sareng jero rupina teh muh digupayan ku Neng ti luhur. Tuluy emuh mentas ngojayan eta walungan nyamperkeun ka Neng tapi kabawa palid sababaraha kali ti karalap. Neng tuturubun kawalungan megat muh anu palid gejebur bae Neng oge palid pacekel leungeun jeung emuh. Tah kitu muh ngimpi teh Neng teu bisa sare deui kesah ngucur tina awak bakat kurewas. Muhyan ngaregepkeun kana carios impenan dununganana kawas anu aya pirasat kana hatena bet ngalaper bariting sareblak kawas nu mere totonden yen eta impian teh are kalakonan ku dirina jadi lalakon hirupna anu baris kasorang. Muhyan ngaruk tungkul pikiranana rada kaganggu ku impian dununganana nu karasana teh kumanehna aya patalina jeung dirina. Neng Pujiati oge nya kitu keneh bet rarasaanana ngadak-ngadak kareueung sararedih henteu pupuguh calikna ngadeuketan ka emuh. Pandanganana naleukeman tak-tak muhyan anu keur tungkul. Kunaon emuh teh bet jiga nu sedih nguping dongeng Neng teh. Neng Pujiati naros ka emuh padahal anjeunna oge sami bae hatena bet ngadak-ngadak sararedih henteu pupuguh. Neng, impian mah bohong.
eta mah bakat kuti teuing ku lembay ngimpi soteh. Nya meureun, tapi Neng mah hayang ulah pisah jeung emuh teh nepi ka Neng Pujiati kabujeng emut henteu diteraskeun nyariosna. Anjeunna kabujeng sadar yen salirana teh istri piraku sosobatan ameng teras-terasan jeung emuh nepi ka engke onaman. Sanajan ieu cariosan Neng Pujiati teh sanyana lisan tina ati sanubarina nu suci anu memang hayang ulah paanggang jeung Muhyan salilana oge hayang hirup babarengan. Muhyan cangkat tungkulna ngalirik nu keur nyarios menih teu ngiceup. Dina ceulina masih keneh aya sora nu napal henteu daek ingkah, tapi Neng mah hayang ulah pisah jeung emuh teh nepi ka titik-titik. Sababaraha kali diucapkeun ku hate emuh, dibalikan deui ieu cariosan Neng Pujiati teh da nya atuh kitu sarua pisan hate manehna oge. Rasana pikiranana lelembutanana hayang bae panggih, hayang bae babarengan ulin di kebon kembang bari digawe saminggu sakali. Biasana ulin ti leuletik silih anteu kahayang silih ayunkeun karep terapisan pake trok pas sendat carita ti bubudak. Ayeuna geus pada gede tereh ninca kana dewasa pada geus boga pamilih bisa ngabedakeun antara alam budak jeung alam nincak dewasa. Kunaon kalah ngalamun diajak ngadongeng teh Muh mah. Neng Pujiati ngalesotkeun pananganana tina tak-tak Muhyan. Urang teh panginten moal tiasa sasarengan deui engke mah nya Neng. Nah kitu Muh, kunaon? Muh teh arek nyaba jauh. Tangtos bae Neng moal tiasa mah. Neng teh parantos ageng 3 tahun deui oge kelas 3 SMA parantos kagungan nu nyarengan ameng panginten nu ku ibu sareng mama dianggo harepan dianggo gegentos anjeunna sasarengan sareng emuh mah. Neng teh mung dugi ka ageng bae panginten. Neng Pujiati ngarangkul dada emuh anjeunna nyuuh kana dada nyusupkeun raraina ka kupingeun ku emuh. Neng Pujiati teh ngingsreuk nangis bangun anu sedih. Rambutna anu panjang ngarumbay kana tonggong ku Muhyan diusapan bangun deudeuh sapertos lanceuk ka adina. Muhyan teu boga dulur-dulur acan teu ngasaan boga adik kanyaah jeung kadeudeuhna tamplok ka Neng Pujiati. Cinta suci tina ati sanubarina kadununganana henteu bisa disisilihan. Nah Neng bet make nangis. Muh janji ka Neng siang wengi maksad nyarengan sanaos henteu tiasa nyarengan ku jirimna. Batin Muh moal weleh nguntit, moal weleh ngadudua supados Neng aya dina kabahagiaan. Neng Pujiati cangkatina dada Muh tanggah neuteut ka Muh socanaram bisa. Muhyan, Neng oge arek janji sok kajen naon bae halangan nu ngahalang-halang kana karep Neng. Moal burung disorang ku Neng asal Neng bisa babarengan jeung Muh nepi ka jaga nepi ka iraha bae Neng teh hayang ulah pisah ti Muh. Sing emut Neng nyarios teh ulah kalepasan pamali. Impenan Neng teh tos masihan tawis abdi sareng Neng teh tebih antarana. Neng mah harkat sareng darajat teh aya di puncak anu luhur. Ari abdi mah di lebak handap nu panghandapna tambih di halangan ku walungan anu kacida ageungna jero sareng umpal-umpalan caina tarik. Tiasana urang tepang sasarengan bari pacepeng panangan teh saupami Neng tiasa turun kana jurang anu lungkawing. Abdi tiasa mentasan walungan anu jero tur tarik caina. Muhyan henteu panasaran Neng mah sanaos kitu oge sanajan impian teh kudu kasorang. Neng moal sungkan kajian arek tuturubun bae nurunan halangan sok asa laksana Neng bisa babarengan hirup jeung emuh. Nya atuh ari kitu mah maksad Neng abdi mah mung sejang ngiringan bae. Abdi bade satekah pola hoyong tiasa nyarengan sanaos sakumaha sesahna ku abdi bade dipidamel di Kojayan ditaekan dugi kana puncakna supados urang tiasa sami nggoning urang sasarengan teh aya dina jalan anu sami luhurna sami ratana. Neng wayahna kedah sabar ngantosan abdi hoyong neraskeun sakola supados harkat sareng darajat urang teh satahapan. Kada hilapnya Muh tah saksina ieu Taman Sari tuh tangkal kai itu nu anyar benang melak milu nyaksian ka urang duaan
Neng arek sabar nepi kamu bisa narik lengan Neng mentasan walungan bisa babarengan nepi ka Neng Pujiati nyiwit leutik kana gadokmu angketna Neng Pujiati oge dicawel ku muh lalaunan duanana arimut tanda galumbira rehna geus bisa ngedalkeun eusi hatena masing-masing. Geus meh sore eta dua remaja teh kakara kaluar ti kebon binatang Neng Pujiati dijajabkeun ku Muhyan dugi ka bumina. Poe nyerelek henteu karasa tahun anu geus kaliwat ganti ku tahun anyar. Nya kitu deui lalakonna jalma anu ngalakonanana robahna teh henteu karasa jeung gancang pisan. Seperti Muhyan ayeuna manehna geus kelas 3 di SMA na jadi budak pinter jeung pikaresepeun. Geus puguh kolot-kolotna ka manehna teh mika yungyun jeung mika deudeuh babaturanana oge pada mikaresep ku baturna diajenan jeung pada ngahargaan. Kadaekna oge beuki nambahan usaha kolotna nambahan maju bae anu mimitina usahana ngan ukur ngawarung sangu jeung asakan ayeuna mah geus jadi toko jeung rumah makan. Saban poe samulang ti sakola Muhyan aya di tokona keur ngalayanan anu balanja sobatna beuki nambahan pergaulanana ngalagaan boh tina urusan perdagangan boh tina urusan pangajaran oge keur Muhyan mah jadi kauntungan. Tokona beuki gede bae lantaran beuki loba langgananana anu balanja ka tokona manehna ngahaja nyadiaan alat-alat keperluan sakola buku-buku pengajaran jeung alat-alat tulisna. Atuh babaturanana jeung sobatna oge ari balanja teh ka Muhyan bae tada balanja kanu sejen. Pergaulanana jeung anak dunungan emana oge beuki raket pisan mindeng ka tembong Neng Pujiati aya di tokona Muhyan keur ngabantu ngalayanan anu balanja. Datangna ka Muhyan teh nyarios ka ibu ramana mah arek karencangna sakola henteu tarerangeun ameng ka Muhyan. Upami Neng Pujiati henteu ameng ka tokona Muhyan anu sok ngahaja ka bumina ngadon ulin bari ngabantu-bantu pagawean indungna. Dina hiji poe pere Muhyan sakumaha biasa lamun keur salse sok ngadon ulin ka bumi Neng Pujiati manehna di dinya teh geus henteu asa-asa da puguh ti leuletik manehna mah sok ngadon ulin jeung babantu sagawe-gawe. Manehna keur di kebon ngabantuan Amid ngored bari sasapu di pakarangan. Ibu ramana Neng Pujiati tos uningan kana karesep Muhyan kitu teh tika pungkur keneh tara dicaram atanapi dipiwarang anu sanesna sok dikumaha karepkeun bae. Malah sakapeung masok disarangan kuno kagungan bumi istri pamagat bari sempal guyon di kebon sareng putrana. Raden Raharja sareng istrina keur calik di teras gedongna nuju niis bari cacarios anjeunna aruningaeun Muhyan keur digawe di kebon ku anjeunna ditaringali ti katebihan. Asa geus heubeul nya mi si muh teh kakara tembong deui ka dieu. Raden Raharja nyarios ka istrina. Parantos 3 minggu panginten teh aya ka dieuna teh. Nah sok ka mana bae ulina teh. Rupina ayeuna mah muh teh seueur pidameleun di rorompokna. Boga gawe kitu manehna teh. Geus dibikeun mi pibajuan teh. Raden Raharja emuteun miwarang ka istrina masikeun pibajuan keur muh kain tusor waterproof saseteleun. Parantos diwiatkeun ka mana supaya dipasikeun ka muh. Tadi oge memeh ngadamel ka abdi heula ngahaturkeun nuhun. Bager eta budak teh. Matak pikaresepeun jeung pikayung-yuneun batur. Saleresna eta teh pah di rompokna manehna rajin pisan sareng tangtos bae rarepotna teh manehna mah sajabina ti ngawarung teh kedah ngapalkeun panginten ngapalkeun. Nah sakola kitu si muh teh kan tenan manehna ayeuna parantos kelas 3 di SMA na kutan teu sangkanya geuning sugan papah mah manehna teh teu sakola pantas atuh ari kitu mah ngan saha ari nu ngongkosanana cenah mi. Numawi rarepot oge eta teh muh mah sasatna ngongkosan maneh. Partosna muh aya nu ngukut ku tukang warung sangu Darma ngaranna ari bojona Mina. Saban dinten manehna wangsul ti sakola teh sok ngider mawa dagangan wangsul dagang ngabantu-bantu di warung dugi ka warungna maju ku ayana muh teh. Malah ayeuna mah parantos gaduheun toko warungna parantos ngarupi rumah makan.
nungukutna beki nyaaheun ka manehna ari ulin ti kapungkur mung di dia bae ari dinten Minggu kitu oge ari di diana teh ku papa oge kauninga tara ulin teu puguh tapi sok sadamel-damel geuning manehna mah sok dipasihan kangge jajan ku abdi oge tara dijajankeun dianggo keperluan sakola bae eta teh. Tapi mih katembongna si Neng kaceda pisan dalitna jeung manehna ti leuletik nepi ka ayeuna oge geus pada gede jigana beki raket bae kawas gula jeung peut paribasana teh da ku apa sok dititenan upama aya moh ka dieu tara pisan jauh si Neng teh ti manehna tuh tingali ayeuna oge moh keur digawe di kebon si Neng oge tara ieu ingkah tapi ari manehna keun teu aya ka dieu mah si Neng oge sok indit-inditan ulin jeung batur sakolana sok daek ulin ingkah ti imah tah lebah dieu anu jadi kudu hati-hati kudu bisa ngajaga ka anak teh piraku amih teu ngarti urang boga anak teh ngan hiji-hijina anu baris neruskeun jeung ngajaga kahormatan urang sakulawarga malah keur saumumna baraya-baraya urang henteu kurang-kurang contoh ku dalitna jeung campurna budak teh nepi kaloba kajadian aya anu jadi anak ngarendahkeun martabat jeung darajat kolot malah mawa ka sakabeh baraya jeung turunan. Tapi palias mih keur urang mah ngan teu semet ayeuna mah sabisa-bisa anak urang ulah sinaraket teuing jeung si embuh teh leuwih hade ditiung memeh hujan ikhtiar samemehna kajadian kahartos ayeuna mah atuh maksad papa teh bilih ku campurna si Neng sareng emuh tina ngawitan saserangan ulin teras silih pikaresep silih kanyahokeun karep silih anteureun kahayang sareng silih pikanyaah silih pika asih nimbulkeun rasa pika cinta panginten tah nya kitu maksad teh nu mata kurang kudu bisa ngajagana ari emutan abdi mah perkawis ieu teh sae anu aya urang moal melangantunkeun anak sasiki teh upami siang sareng wengi dipundut Yuswa kunu Maha Suci margi anak urang aya nu baris nyaah sareng bumela sapertos kanyaah urang ka anak nyapuguh kahayang papa hoge kitu tapi kanu kumaha kahayang teh hayang anu saharkat darajat jeung urang maksad teh ari ieu mun teh mah kajadian bisa kumahaeun teuing aebna keur urang jeung baraya saturunan urang anak urang lamun menangkeun anak bujang anak jelema teu puguh turunanana jeung sasat eueuh kabogana. Oh hapunten sateu acana abdi bade nyarios ka papa kumaha salaresna pamadegan abdi dina leresan ieu. Abdi teh istri papa sareng biangna si Neng kantenan hoyong sareng jadi maksad abdi pisan maksud ngangkat sareng ngajagi harkat darajat anu janten anak malih maksad mah kangge sadayana baraya sareng turunan. Ari emutan abdi mah kieu eta teh upamina teh mah leres kajantenan anu dipikarisi ku papa teh anak urang nugi ka aya patalina sareng pun emuh abdi mah teu aya kaabotan sok asal emuhna bae jadi jelema ngandungan pangarti jeung harti dari perkawis turunan mah sami urang teh sami tunggal sanabi malih sabangsa sareng saagama cenah eta henteu aya kaboga atuh da sadayana oge dilahirkeun teh henteu ngabantu naon-naon mung ku pangartina sareng kadaekna urang tiasa gaduh kakayaan teh aya oge sapalihna tina titinggal sepuhna bari bener lampah jeung cager disarengan ku kersana anu kawasa. Teu kirang-kirang dina zaman ieu mah jelema anu hade turunanana terus sing ratu rembesing kusuma ceuk basa bujangga teh mah tapi henteu harti kana karatuanana henteu harti kana kakusumahanana anu sakedahna mah ratu teh nyontoan kanu alit karayatna laku sareng lampahna teh kana jalan anu hade nyontoan jujur nyontoan kana pagawean bener keur kapentingan nagara katut rahayatna. Tapi nu dicontohkeun teh bet sabalikna pisan nyontoan teu jujur nyontoan mewah jeung rucah nyontoan ngaruksa kana kakayaan nagara jeung kapentingan rakyat kakusumahanana anu sakedahna nyaah jeung someah ka somah teh kalah ka dianggo ngahina jeung ngabobodo ka somah
sok asal genah sareng ngeunah dirina sorangan. Turunan jalma anu kaya seueur pangabogana, harta bandana teh sanes digunakeun keur amal, keur ibadah, keur nulung sasamana anu kari kakirangan, keur kamajengan nagara bangsana, tapi kalah dianggo mendet kahirupan rakyat jeung bangsana, nimbun barang jeung dahareun. Sok asal manehna sorangan gede untung, bisa nambahan pangaboga jeung kakayaanana. Kajeun nu leutik mah ting koceak sangsara balangsak. Tah ku emutan abi mah tibatan anu kieu mah sawios jalmi anu turunan ti kampung, manjang munjung baul isung, turunan nu beburuhun tukang macul, bisa ngudag pangarti anu luhur benangna ikhtiar jeung sakola. Hasilna pangarti teh harti ngagunakeunana sajabana keur kapentingan dirina teh, pangartina digunakeun keur kapentingan bangsana jeung nagarana. Langkung utami sareng langkung sae tibatan anu alus turunanana anu kasebat tadi. Nya kitu deui anu kawitna henteu aya kaboga kalawan ku karajinanana sareng kadaekna beuris kersa ngagunakeun pangartina. Usahana anu henteu ngalanggar kana undang-undang jeung hukum-hukum agama sareng darigama. Sanggeusna dipareng ku anu kawasa jadi jalmi anu kaya, digunakeunana sajabina keur pribadina teh, dianggo keur kapentingan sasamana, bangsa sareng nagarana. Langkung sae sareng langkung utami tibatan anu turunan kaya dianggo meres sareng ngarah ti rakyat sareng nagara, nu akhirna ngarugikeun sareng ngaripuhkeun ka bangsana. Raden Raharja nguping cariosan istrina kitu teh sanes bae ngirangan atanapi ngarobah pamadeganana, anggur sabalikna asa dipagak sareng dihalang-halang ku geureha. Aya paribasa nafsuna manusa henteu aya seubeuhna, geus sajengkal hayang sasiku, geus sasiku hayang sadeupa, malah ku karepna nafsu mah kabeh oge saayana di dunya hayang kapiboga. Ieu oge manahna Raden Raharja meh kitu pisan, anjeunna parantos beunghar palai langkung beunghar, anjeunna parantos luhur harkatna sareng darajatna kirang keneh palai langkung luhur. Maksudna palayeun katambihan ku kakayaan sareng harkat darajat putrana, cita-citana palai putra kagungan caroge kanu luhur pangkatna, langkung gede dunyana ulah anu kapalang. Awewe mah moal ngarasa hese capena, susah payahna neangan harta benda jeung ngangkat harkat darajat teh tangtu bae moal nyaho kana maksud anu jadi salaki. Pendekna kitu bae ayeuna mah teu sempat poe ieu si Lilis henteu meunang campur jeung anak bujang. Lamun perlu indungna oge sina eureun digawena di dieu, ngarah anakna henteu pulang anting ka imah urang. Nyarios kituna teh Juragan Raharja bari ngajengkat ti payunun istrina raraina beureum tawis bendo. Anjeunna lebet ka bumi nyandak jasna lajeng angkat ka kebon ngagentraan putrana nu nuju ningali muh keur digawe. Lilis, hayu milu jeung apa urang nyaba. Neng Pujiati nyamperkeun ka Ramana bari rada kaget. Ramana ngajak nyaba teu nyarios ti kamarina. Nyaba apa? Bade ka mana? Hayu bae milu jeung apa kana mobil da moal lila. Henteu sareng mamih angkatna. Henteu amih mah moal ngiring. Neng Pujiati nuturkeun Ramana angkat ka garasi bade ngaluarkeun mobilna. Gerung sora mobil disetatera kaluar ti garasi. Celak Neng Pujiati kana mobil ngarendeng calikna di payun gigireun Ramana. Geleser mobil kaluar ti pakarangan. Ibuna Neng Pujiati anu keur calik keneh dina teras ngahulang bae ningalikeun rakana bendo teh, anjeunna teras angkat ka pakarangan bari ngemut-ngemut kana cariosan rakana. Manahna ngaraos kesel sareng keheul ka caroge rehna pamendakna henteu satujuan sareng anjeunna. Anjeunna nyampurkeun ka Muhyan anu keur jongjon meresan kembang. Mun geus capek mah gara reureuh heula, geus beres geuning eta teh, pek gara babersih, gara menta dahar ka emak. Engke ka dieu ibu arek aya perlu arek miwarang. Sumuhun, mangga. Muhyan teras bae meresan parabot dibawa ka tukang sakalian arek babersih. Ari ibuna Neng Pujiati mah mulih deui kana tilas calik tadi bari ngantosan Muhyan. Muhyan geus babersih mah terus bae disalin ku mana dibere dahar oge henteu daekeun ngan ukur nginum mungkul. Manehna bebeja ka indungna arek dipiwarang ku ibuna Neng Pujiati. Ibuna Neng Pujiati ngagupayan Muhyan nu keur leumpang bade ngadeuheusan.
bade miwarang naon nu mawi ngagentraan ka abdi teh. Tek bae diuk heula tah di dinya. Ibu aya piceritaeun ka muh teh. Geuk bae muhyan diuk di payuneun dunungan indungna. Sakola teh geus kelas sabaraha muh? Kelas 3 manawi lulus mah. Mung kantun 2 sasih deui panginten. Rek diteraskeun ka mana sakola teh? Duka teu acan kantenan. Mun bisa mah teraskeun nya muh. Ongkosna mah ibu arek mantuan. Sumuhun. Muhyan tungkul bari hatena teu pati ngartieun kana maksad dunungan indungna pangna nyarita kitu ka manehna. Jeung ibu aya pamenta ka muh teh. Tapi omat ulah salah harti kana maksud ibu kieu teh. Keur kapentingan ibu jeung anak ibu oge keur kapentingan muh deui. Disemet poe ieu sabisa-bisa muh ulah ulin deui ka dieu. Kajaba upamaku ibu muh dipiwarang atawa narima surat ti si Neng piwarangan ibu. Oge ulah hayang nyaho sabab-sababna. Engke oge muh nyaho jeung ngarti sorangan. Tah sakitu bae heula kudu diingetkeun ieu pesenan ibu ku muh. Ayeuna mah gara balik ngapalkeun sing nya-nya supaya lulus jeung omat sakola kudu diteruskeun. Sanajan kaget muhyan nguping cariosan ibu Neng Pujiati kitu teh, tapi manehna teu manieun naroskeun. Da saurna tadi ulah hayang nyaho sababna, engke oge cenah manehna nyaho sorangan. Sumuhun, mung sakitu bae, abdi bade permios atuh, bade wangsul. Nya jung bae ayeuna mah gara balik. Henteu loba omong deui sanggeusna permisi mah muhyan jung bae nyokot sapedahna. Bari mawaan salin urut digawe manehna terus balik. Saja jalan ku manehna di pikiran cariosan dunungan indungna teh, tapi oleh teu kahartieun naha boga dosa naon manehna. Pangna diusir teu meunang datang ka bumi dununganna teh, ku manehna diingat-ingat tapi oleh teu manggih sababna. Pangrasana tetep teu boga salah. Poe eta harita muhyan teu berag jiga sasari pikiranana keukeuh teu ngartieun kana maksud dunungan indungna, pangna ngusir sasatna ka manehna teh jiga kanu bogaeun dosa. Ti beurang keneh muhyan geus aya di imah indungna arek nanyakeun ngan indungna mah nyahoan sababna pangna dunungan kitu teh. Henteu sakumaha lilana jol bae mah acah nu diarap-arap ku muh teh datang. Tah geuning muh geus nyampak borok mah teh tadina mah arek terus ka ditu. Bari sok mah acah nurunkeun babawaan dinas aisanana. Muhyan olohok nempo babawaan indungna bet beda pisan ti sasari sajabana ti dahareun dina rantang teh aya keneh sagala rupa, malah aya deui bungkusan gede naker. Geus reureuh jeung geus diuk rada lila mah acah kakara nyarita ka anakna. Muh tangtu kaget merenya. Mak balik teh angkaribung loba barang bawa. Tah ieu teh pamasihan ti juragan istri sadayana oge. Tadi kamu juragan istri teh miwarang naon? Indungna nyelang heula nanya ka anakna. Numawi mak henteu ngartos abdi oge. Sugan teh mah bade miwarang naon? Na ari taeun teh bet miwarang eta. Hartosna mah nyaram ka abdi ulah dongkap ka bumina saurna teh. Tah leresan ieu teh bet asan teu gaduh dosa abdi mah. Kieu muh eta teh sanyana mah ma oge tangtu bae kaget jiga muh lamun teu nyaho mah mimitina. Nah kumaha kitu eta teh mak? Tadi mak kabeneran keur digawe di lebat keur ngepel jeung babaresih nguping dunungan keur cacarios tapi lain ngahaja ngintip mak teh tobat ka pangeran. Henteu warantun teuing ngan kabeneran bae meureun eta mah. Juragan istri jeung juragan pamegat keur parebut paham dina pasal putrana jeung perkara mu. Perkara abdi kunaon atuh mak? Saurna abdi teh lepat kunaon? Lepat naon? Ke heula ulah waka kaget ku mak urang caritakeun ngarah ka harti ku muh. Juragan pamegat teh kasieunaan rupina mah pedah muh jeung putrana sok ulin babarengan kaditu ka dieu jiga jeung sasama. Geus henteu asa-asa kawas jeung dulur da atuh katembongna ku emak oge padahal eta teh dunungan. Malah leuwih ti kitu sangkana sok sieun muh teh heug bae aya pikiran ka dunungan atawa dunungan aya pikiran ka muh. Tah ieu teh emutan juragan pameget mah matak aeb ka salirana
matak ngarendahkeun kana harkat darajat anjeunna. Dugi kami warang ka Enden putrana teh ulah sina campur jeung emu. Jalana nya emak kudu sina eureun digawe. Ngarah emu henteu pulang anting ka dieu. Tah ieu teh minangkana mah uang duka cenah. Panundung ka emak pedah dieureunkeun digawe. Tadi oge ku emak teh ditolak. Da atuh emak oge teu pamrih teuing kanu kitu teh. Ongkoh ti kamari ieu oge. Mang maneh jeung bibina geus nitah eureun ngan emakna rumasa asa kahutangan budi kudunungan. Nu matak acan pok teh menta eureun digawe. Nya ari kieu mah sami nuhuna bae nu aya. Tapi ari Enden mah mung sakadar tumut kacaroge. Da tadi oge basa muh balik terus nyarios ka emak kieu saurna teh. Ma abdi oge terang. Abdi keur nyarita di hareup jeung apana si Neneng. Ma oge aya di jero. Tangtu nguping meureun da tarik tadi ngobrol teh. Ari keur abdi mah henteu naon-naon sanajan upamana nepi ka aya kadar ti pangeran oge muh jeung si Neng aya jodona. Sok asal silih pikanya jeung silih pika asih. Paranggih jeung kabagjaan di dunya malah hayang mah nepi ka akhirat lamun meunang nawar mah. Ngentang tu bae muhna sing mikir sing daek neruskeun sakolana supaya ulah goreng kasebutna. Da jelema mah nu kudu diajanan teh lain dunyana tapi pangartina jeung laku lampahna anu hade bari budi parangina anu alus. Tah kitu saur juragan istri teh malah mihape surat tadi teh keur emu. Maacah nyarita kituna teh bari muka bungkusan diguar ku maacah eusina samping weuteuh aya 4 aralusna keur pibajueun 4 potong jeung kutang sagala rupa malah aya amplop dialamatkeun ka emu. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.